Jadi senang teh senang kumaha apa Ujang? Ya kieu we jeung yang bahasa kurang teh da teuripun yang senang we kieu. Sugan teh ningali seeng senang teh. Eta mah zaman baheula Pasep da euna mah teh aya seeng. Ge Mejikom. Oh. Sugan teh ditaongkeun kana Mejikom atuh begeutna. Teu payu ayeuna mah seeng teh Pasep. Dan ditoong teh da teu seeng Mejikom. Toong Mejikom blegbegna lain deui da atuh beda. Sina baheula blegbeg teh nyata dina seeng ditiungkeun we ku aseupanna mah. Ayeuna mah da bingung ngangan aseupan ge ka mana. Seueur di pasar. Seep Pasep ayeuna mah teu aya terus teu araya nu ngadamolna oge. Da eleh ku Mejikom ayeuna mah. Pencet durug-dug gue Mejikom mereka mana ge bebas. Tah jiga abdi ieu teh ka mana ge bebas Pasep. Tah eta nu ngaranna kasenangan juga ditu. Jika dieu pan teu aya nu nyarek. Itu teh aya nu ngarepkeun. Jadi teu dieuran. Tah nu eurat mah tuh tukang giret Pasep. Oh, Ieu mah da sanes tukang giret abdi mah. Tukang teuing. tukang teuing. Atuh tuh ngajeng Kang. Apaan aya nu nahan Pasep teh. Tukang teuing na kudu nukangan tembok. Ulah tukang nukangan jurang atuh eta mah bunuh diri Pasep. Nya geunan kamari mah pada bunuh diri. Iraha Pasep entong sok mitnah pamali doraka teh. Kamari basa di masjid. Ari eta mah pan caritana lain deui Pasep ari di masjid mah. Da urang mah masjid mah tempat ibadah. Pamali Pasep. Nah, tuh lolongseran di masjid. Eta mah Pasep lolongseran teh kusabab hayang ngarokok ngadon aya gulali nepi ka hayang teh ka Bogor lain deui Pasep. Aduh. Kumaha. Jadi terojol teh cucu deui, deui. Eta ningan torojol teh cucu deui. Gitu. Kang Darso we ieu mah. Nya gitu Pasep. Lalakonnya Pasep hirup teh gini. Eta Alak